Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur urang panjatkeun kahadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinarang salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilajeng dina perkawis setan ti golongan manusia anu pohara lemesna. Ari setan teh mangrupi disebatna gelombang atanapi unsur anu katangkep nu lebet kana diri urang, akhirna urang janten kasurupan ku gelombang eta, ku unsur-unsur eta anu manglapis-lapis pangkatna dina ranah akal dunya seueur anu kajantenan perkawis kana akhlak, kana kajahatan, kana kajadian-kajadian di alam dunia ieu kataringali perilaku perwujudan gelombang-gelombang anu disebat setan teh. Kunaon setan disebat musuh anu nyata? Teras kunaon aya anu disebat musuh anu paling berat nyaeta ngalawan diri sorangan, merangan diri sorangan. Tah janten setan eta teh nya salaresna mah mangrupa wujud urang anu kasurupan ku gelombang setan eta, anu ngakibatkeun munculna dua kutub. Aya kutub positif, aya kutub negatif. Lamun dina ranah dunia setan eta katingalina dina ranah negatif hungkul, tapi dina ranah positifna henteu kabaca, henteu katingal sabab pohara lemesna. Numawi upami hoyong kabaca eta gelombang iblis eta, gelombang setan eta, urang kedah ngangge alat. Ibaratkeun aya panyawat, iblis teh sapertos panyawat anu mangrupi-rupi sareng henteu kadeteksi, teu kauninga ku urang, nyumput ibaratna. Sapertos panyakit anu henteu katingali dina lebet organ, tapi upami dideteksi ku alat atanapi nu disabat ronsenan atanapi naon bae anu tiasa ngadeteksi sumber panyawat anu dina diri manusia, tah nganggo alat mah bakal kapendak oh panyawatna misalkeun ieu mah penyumbatan pembuluh darah misalkeun. Tah janten ku alat mah katingal. Ai dina nyeri itu cenah nyeri wae ibaratna, tah upami ku elmuna nembe kabaca eta panyawat naon sareng di mana sumberna, kumaha ngalandonganana. Tah setan oge teu benten siga kitu. Di ranah negatif katingali anu mangrupi kajadian-kajadian kajahatan-kajahatan anu dilakukeun ku manusia eta mangrupi gelombang anu katingali. Wujudna pada melanana katingali, tapi anu lemes mah anu cicing dina kutub positif.
anu katingali bager, katingali sopan, ramah tamah, DP handap asor, tah eta nu hese kabacana. Margi naon? Margi setan mah tiasa ngabibita ku cara naon wae supados jalmi katarik kana jalan manehanana, katarik kana micin tak salian tika Allah. Tah setan eta anu dina kutub positif sok ayana dinu nyurup dinu kasaean, numawi kasaean eta dina ranah dunia masih kapalsuan lamun parantos naik lebet kana ranah hakikat. Sabab ibaratkeun lamun urang masih di dunya kasadaranana, urang ibarat anu ngadeg babarengan atanapi sila babarengan teu kataringali sabab sajajar jeung batur sila teh teu katingali aya saha di sabudereun urang, tapi upami urang ngadeg atawa nangtung urang bakal tiasa ningali aya saha wae sabudereun urang, sabab urang naik kaluhur ibaratna. Tah upami di dimensi dunya mah moal katingali sabab masih sajajar keneh dimensina. Tapi upami naik dimensina ibarat urang anu naik kaluhur bakal kataringali di sabudereun urang salila ieu. Tah numawi pentingna beuki luhur beuki katingali, beuki luhur beuki katingali. Aya naon di sabudereun urang jeung aya naon dina diri urang anu sabenerna. Numawi seueur papatah di alam dunya, kedah bager, kedah jujur, kedah ikhlas, malahan sok dijarantenkeun status atanapi ngawartosan gitu sae eta ge, tapi eta masih kapalsuan keneh sabab di ranah dunya mah masih dina alam impian disebatna oge, masih ngimpi. Tapi upami lebet ke akhirat kana dimensi rohani eta bakal katingali kapalsuanana. Jadi kahadean dina kasadaran dunya eta, kasadaran akal eta menang nafsu urang salaresna mah. Akhirna naon? Ngabejaan wae kabatur kudu bager, hirupa kudu kieu sedengkeun anu ngabejaan ge teu apal aya naon dina diri nu sabenerna. Saha eta anu ngabejaan sabenerna? Sabab rupa-rupa gelombang setan anu disebat mancala putra mancala putri tiasa janten naon wae disebatna oge. Numawi urang kedah ati-ati tina panggodana, pangbibita panyingsieunan, munculna kasarakahan. Soalna naon? Soalna pangaresep manusia bakal ditinggalikeun, bakal dibibita ku gelombang eta. Lamun frekuensina sami bakal ngahiji, bakal katarik kana pangbibitana. Ibaratkeun ningali istri anu geulis, tah urang bakal katarik komo istri eta teh
pamajikan batur ibaratna. Eta bakal katarik urang kana pangbibitana, sabab sakur anu pikabitaeun eta jieunan manehanana. Ari perkawis pangbibita eta mah tos arapal, pangbibita anu geulis, pangbibita anu sae, pangbibita surga, pangbibita rejeki. Tah eta gelombang setan eta anu narik da eta anu dipikaresep ku sakumna manusia. Dibibita seueur artos, dibibita poho kana mangeran ka Allah. Janten urang upami hoyong tiasa dikersakeun ngadeteksi gelombang setan eta, urang kedah ngangge alat disebat nur iman sareng nur kitab. Janten mungkin bakal katarembong, bakal kataringali mana anu ti Allah, mana anu salian ti ka Allah. Sok sanajan dinu dohirna anggeanana kedokna sararae katingalina anu ngayakinkeun, tapi upami ditingali ngangge alat eta bakal kadeteksi gelombang naon di balik eta. Sabab urang wajib pisan diajar kenal ka Allah teh supados kenal anu salian ti Allah eta. Janten ulah lalawora kana pangbibita setan eta, sabab teu kabaca anu nyumput anu pohara lemesna, malahan bakal kasihir ku gelombangna. Jadi ujung-ujungna urang ngarasa hirup teh dina nincak dina jalan anu bener, anu lempeng, dipepende di dinya, diogo urang bakal dikabulkeun hayang naon wae oge. Ibarat cenah urang jadi berhasil gara-gara ngajalankeun usaha ieu usaha anu hasil usaha urang, sedengkeun eta mah mangrupakeun takdir di pangeran. Lamun dina masalah rejeki sagala rupa halna ge, sabab lamun jalmi cenah tiasa beunghar gara-gara usaha, jalmi bakal beunghar sadayana lamun memang tina hasil usaha manusia. Sedengkeun hasil-hasil eta sabenerna mah eta mangrupi takdir ti Allah, sabab rezeki mah moal ngurangan moal ngaleuwihan, sabab tos aya titis tulisna ti dituna. Nu mawi upami lebet kana ranah hakikat eta kabaca sabenerna eta mangrupi takdir ti Allah. Moal aya sirik ujung-ujungna, sabab jalma ayeuna masuk kasirikan ku hirup batur, sedengkeun kunaon cenah batur mah hirupna babari urang mah hese. Tah eta mangrupi takdir. Takdir eta salaresna mah takdir meunang nyieun urang dina kahirupan baheula. Tah eta perkawis eta mah mungkin tiasa diguar dina bahasan anu salajengna, sebab kedah sakedik-sakedik bilihna salah paham ngadugi anu
narimana. Rupina sakitu heula ti sim kuring, mungkin dilajeng deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.